Bagi halus mana lat euy. Kok mau dibandian lah. Tapi ulah kabungah ilaing lat. Anger we kases keneh uing lat euy. Euy. Keur naon kieu pabarengan jeung monyet? Saru barang anjing monyet, aka mah keur nyawa ayam atuh. Terus ayam Gila dari aka da. Uing mah teu ngomong jeung aka, ngomong sote ka hayam. Har itu bantangul si anger geus ngeureun kalancuk teh baku pisan. Bantangul caplak pisan sia. Ampur atuh ka. Aduh deui uing mah. Bari nagerek naon atuh ya kieu moyan ganu budug wae. Yeuh, Kak. Ulah sok ngurus wae hayam. Tah mere. Sabab na teh aya pasal baru. Tentang Baru? perhayaman. Wah, beraku hayam aya pasalna apaan hayam mah teu sakola meureun. Hah. Muki eta raja sinetron teh. Yeuh, dengekeun ku jujur aka. Di kota teh keur riweuh, Kak. Mahasiswa jeung STM teh keur turun ka jalan daremo. Untung we teh kajeng PAUD mah teu milu demo. Tah eta teh ngagambarkeun cing cirining si nagara urang teh keur riweuh. Ah, geuning di dieu mah henteu Patani Sugih Mukti. Karyawan sami-sami binga. Ingon-ingon baralik ke kandang sewang-sewang. Teu asup akal kumaha ya teh? Itu teh anu dijadikeun wakil rakyat teh nu padinter hungkul eta teh. Jelema bergelar hungkul atuh. Make jeung teu asup akal kumaha ya teh? Yeuh. Bener, pinterna mah pinter. Ngan pinterna kabalinger teh. Apana cek karuhun urang baheula oge. Mun milih wakil rakyat kudu kudu ahlina. Sabab nitah kanu sagala sesuatu oge kudu kudu ahlina. Lamun nitah lain kanu lain ahlina, tunggu karuksakanana. Mata tah bukti ku ayeuna kekacauan ieu teh lain ku ahlina ieu nagara diurus teh. Heueuh, apal eta ge uing mah. Luas teh. Da ilaing jeung uing teh kan kadunya teh heureun uing. Cikan pasal naon anu teu kaharti ku akal cek ilaing. Lain ngan ukur ngabudah sungut we hungkul sia. Yeuh, aka rekepkeun ku nu rebing aka ye nya. Cili saha Pasal anu teu asup akal teh nya eta sing saha jalma anu boga unggas atawa ingon-ingon kajabanding sapi, domba, munding, hayam. Lamun nepikeun ka ngencar kaburuan batur tuluy ngaruksak pepelakan batur didenda 10 juta. Boga gitu aka duit sakitu. baru kayak piraku ngukut hayam kieu tapi ka denda 10 juta. Ieu ge hayam nang mere. Ya.
Enak kan? Terus sidik uing teh keur lieur ya tak ku adi uing. Pagawean teh ngeureuyaan we kanu jadi lanceuk teh ngabanyolan campelak pisan udah teh. Iya uing masalah berapa kut hayam kieu tapi kadek didenda 10 juta. 10 juta. Aya bahan pegang uing ge carana mah. Emang bener, Li. Hari tadi dulu uing di kota, nggak dulu demo gini. Atuh berarti bener mah cek cikehet teh. Lain tambah bau sungut benernya. LD euy, aslina eta. Saya enu mah kieu asli. Daripada pasyawa aja ibu. Milu berat teh enu. Di oh, ayo. Kenapa tuh? Ayo. Buka teh. Ente. Iya. Tuh bayar tang ieu banyak. Padahal Padahal we kita mah babe ya. tuh siap ayo. Kalau bikin nasi kilat. Kilat. Kebanyakan deh. Si kehead senal dibawa deh. Tadi teh dapi karujiteun geus kuing jadi bentur teh digan euy. Kemana adik? Ciganam ka ditu. Bae ngomong sekalian teh. Jog. Lat. Guru ya masih Kuing urak heula heuh. Urak mah ya. Doakeun cing menang lat lah. Ayo tuh deh. Hah? Tuh ayo bisa kaburu beakeun. Wah. Ayo kaburu beakeun. Ya. Senal si kehead. Tuh lah. Uing sabeula. Ayo. Li. Hei. Bisa kan kanan eta ajak tong raji. Kasih diteuing ayo mah. Aya bahan galungan uing di sawah ke. Paingnya begitu kan sarua. Wah, ganengan ah. Kembar eta teh baru kembar. Ganeng. Oh, atuh udah ketinggalan. Mudah-mudah cacing euy. Di mana udah tinggal? Boleh sih ini. Sudah masuk macam-macam wae. Orang ngerti ya? Ayo. Wes. Halus. Masih jam ada teh? Si leur ieu mah. Di ngaran teh? Berek atuh. Naon ngaranna? Si Celam Giriwil. Hei, Om Giriwil. Ayo. Mantap. Ayo. Ayo kana. Gila. Ayo. Ayo. Pak, apa? Pak, jangan ngari teh apanya? Ya, Bang. Ngari teh jangan hati-hati, Pak. Ya. Pak. Ya. Li euy, ese jalan euy. Sok we atuh Jelenggan lah. ganas. Oh, kawin mah da blang betong euy. Li atuh ieu Bang ieu kana tuh ieu nah li. Naon ieu berat atuh. Bawa berat-berat. Li di dieu loba belut sigana li ieu li. Hah? Belut ka belah ditu. Loba pisan mah. Bawa jeung nyukut wah anjing. Hayang ngalebelut deh kah. Kita babe sok ari celah doraka. Ayo euy. Ayo dah. Bisa itu beli mana marit we. Iya, miluhunan teh buka tuh li. Ayo atuh lah. Oi. Ini tadi mana? Oh heueuh bener euy. Bener. Uing geus naon dibawa ku si eta euy. Li janjian meureun kan. Janjian. Janjian hebat eta ada bebareng nyusi eta mah. Terus cuk mana ngarit tila we. Nah babe. Apir babe sok ka mana. Tah ayam teh ngarit mending keneh ngorek teh. Ya, ngeunah rame belut. Apa ada doriat disanggut belut. Nyot. Hei. Nah, Belutna ulah dibeakeun li. Oh. wah heueuh bener. Ya, benang bakar warah. Ya. Uing tembak itu dah. Oh, khawatir tadi tuh keur ngurus udah nguai mana mah. Ah, es teh bangkar barah. Waing mah.
Sayang di bedil Cina, Bejakeun cak mah kurang. bedil angin. Bejakeun ka mas ya. Baiklah. Bongan sahabat ya alungkeun salah atuh. Ayolah, Ja. Ataupun itu Cina bang ngorok kayaknya mah. Keur Antau sia. Atau Cina bebeja pengen. lah di dieu paling patut. Ya. Dah nggak saja lah di dia. Ngorok kan. Jika nama halus ya di belah dia ya. Juga tuh. Mana neangan lah cacing na. Kayak uing bae nu neangan liang na mah. Juk. Nukar deh cacing kalung. Hei. Pernah cukut euy. Heuh kop. Dewi ka dieu. Tuh. Jangan ja, ya ja. Halus ya liangna ya. Li, Oi. kieu mah jatuh. Ah, barada ge Oh, manja. Halus. Cacingan heula. Uang pecakan ieu nu si agan heuh. Pajarkeun teh si corom giriwi cenah. Kan euy. Oke, wae lah. Tadi urang minta hiji. Ya. Aduh, kakinah kieu liang euy. Buluan tuh cik tinggal ya lah. Nah, manya yang rut buluan. Wih, ketinggalan rombong. Aing mah cicing launan leumpang ai keur ngorek tingali. Tapi kata tulus tadi mah geus nyorodot ieu ja. Tuh apal yang geus enak. Datang si agan. Aing mah aing nyangut tadi mah mana datang jadi we eureun. Tadi mah geus golosor ieu si colom geriwil bener euy alus ieu teh urek teh. Lain lalaunan. Kesin kabeakeun belutna tuh. Tuh, jadi we teu nyangut deui euy. Bisa we. Oi. Gitu tuh. Oi. Itu sih. Kumaha? Lebu. Maka lebu. Itu kan perlukan. Isi belut dari keperempuanan pengukur. Oh, heueuh nya bener. Bener eta. Make lebu. Isuku lah ajarana. Ada geus murid yang sakieu deh. Kumaha tuh ya kagok ieu nya uang tarik heula. Palam. Iya launan nih narik ya. Launan. Cek uing ge. Aing Kan? mah gagal Da tadi geus sorodot kadon dihakan cacingna euy. Ge. Dia sudah uing dah hayang Mun geus mah sok kese euy. kamu tah tuli. Hayu lah, mong neangan deui. Angge le. Yo neangan deui. Liangna geus hese kieu mah ling ke deui mah mun ieu teh ulah buku-bukuan jadi tadi geus jangut teh tuh. Agan mah. Wah, Oh, bener itu tuh. ganggarangan. Oh, Eva. Asli itu mah euy. Ganggarangan. Udah guys. Paraya bagai uing ya, Babe. Baiklah. Woi. Gan eta kan kadinya kan. Oh, kan. Benang. Aing mah euy. Kebelah dia, bae terusin. Bari sekalian itu uang teu beunang bae uang ngorak we. Oh, itu kan. Tuh, maluhur euy. Aduh, capek lah. Iya, geus kitu tah, geus dilungkuk kitu. Juga gimana? Udah dek nih, Gil. Iya. Kalau nungkuk batu berwaktu ah. Ngorak deui lah, sakedeung deui mah. Belum balik ah. Belum balik. Ini kan mah Bandung mah sudah. Ini langsung ke dia. Murah. Lalu saya balikin bari dengan capek deui teu bakal jadi poho. Baiklah. Kalau pentingan RPA teh. Udah. Tahu enggak lama? Ada capek ya. Terbujur nih. Lah, Terbujur. sangu mana tuh? Mau kan di sana? Pokokan ke sangu, terus nongeng. Ayah ayam jago kan, anu babe wing. Pacokeun heueuh. Cina dipacokan. Bodor ja, yang diserang ja. Ayo kasong mah. Asin pisan deh. Ja alamat ya. Bawa asium nih. Ngararujit. Jangan aduh anggar lah. Ngararujit keur mah teu bebenangan murah.
Peli euy. Heuh. Panas deh euy. Tadi jam menolong Noah cai ah. Noah cai mah bisa nginum meureunnan. Udah eta gara-gara ganggarangan lah si kehe teh beunang hanteu. Lamun capek nawe. Mending balik lah. Dulu tuh menang deh. Heuh teu meunang pan tadi atuh bertiga mahan jadi we Nung gagal. hayang iya euy, iya goreng belut. Goreng garing geuna sali euy. Heuh bae da teu meunang atuh kumaha. Iya, garangan geus kitu tah. Karungkul penting handek macok ieu urang sieun teh dah. Borangan pisan. Da tuh nyeri lu kitu mah. Ayo geus lah bae lah balik lah itu. Iya tuh. Siap, tujuh kene mau cai aja omat. Siap, cai jang timbal mun bisa mah. Siap kewing mau lah sagalon. Ya tuh di sini. Ya Allah. Panas. Jangan uang laharkeun urang lah, ja. Duguna kan. Teuing, bukan aja lah. Ayo. Dari ini ngobrolon ya. Karena tuh jeung ya. Garo we atuh mah. Ini tuh banyak. Kadari atuh kan? Era euy li, ieu tuh sendal kotor. Baik lah, radio we asup langsung. Era euy. Ada can ngepel ya. Pernaon mana lah? Assalamualaikum. Har itu milaan geus lar teh. Assalamualaikum. Taruh lah enak lah barang. Waalaikumsalam sok. Kita ini yang ngomong cerita ya tak kenal nih tadi. Ini sebenarnya mah penting sore ya. Euy, nyawa hayam nih tara buka duit heula. Satara jajan euy mah si ala. Lain kedul-kedulan yang pagawean di dieu teh hese kan. Tuh naon tatani itu mending ada kadai pisan. Tatani. Iya tuh di domba ku babagi kan. Ora ya uing mah euy gawe kitu teh. Uing mah gawena hayang nu geunah euy naon nya. Ya sebenarnya enak kumaha rencana. Yang tadi yuk. Uing tadi nu rek nyawa we ayeuna mah. Kemana nih? Bandung mah. Anjir. Nyawa tuh. Bandung. Uing hayang Di mana? apa? Di ditu tinggal naik mobil, di dia naik ojek tah. Kayak di ditu di jalan raya naik elap lah. Buka dulu tuh. Aya asa nama ditu dulur. Bibi asa nama. Ini kelinggung semua. Moal apal da uing geus dibere alamatna ku bapa dengan situliskeun. Ka Cibaduyut mah Dek mari lu mah. mau saya nanyakeun Cibaduyut mah pada apal. Anu Loba sepatu. Heeh. orang bisa minta tuh sepatu. Menta-menta ke ulin ka ditu. Minta apa? Udah sini ke kota orang mah. Wah. Tuh matangna hayu milu gawe jeung uing. Bukan orang boga domba. Kan kawin geuleuh itu teh. Kawin Orang geuleuh. udah ditinggalkeun. Li, kita angkat ayeuna. Oh, Di jalan duaan. oh bisa kaburu puting euy. Selamat orang kayak di jalannya. Amin. Kan? Coba dulu kan jadi sih nama. Enggak pernah harus hari itu. Hah? Ojek paling ada kanu bus bukan ke bus. Saya bisa jang hari. Mual kena. Banyak nih. Yang masuk buru bisa berarti. Ganyak. Guan. Wah, mun Endi. Enggak, ya kira-kira kita bisa naon sih. Masih ke anas ka ditu kan. Oh, pausan. Itu bae cobaan lah we. Dari si Agan, orang nginjem motor, gimana? Apa tuh hanya? Oke, tapi udah butuh gitu. Ini bisa intitan. Karena sok dulu asal orang masih nggak dulu. Oh iya kan motor ini mah atau iya mah sampai dipakai ke bapak mana? Wah, Itu bejaan kan. Terus apa pakai bar daripada pakai. Orang kita ojek di orang sudah. oh benernya. Yang ini saja lah, pakai wah. Pakai wah, dah butuh pisang soalnya. Ayo ngelemna ya. Ada. Jangan tuh bingung ya, helm. Bener lewat lagi. Kalau coba nggak lewat tuh itunya. Ayo pulang.
Hah? Itu mun boga amun aya polisi mah rek ngomong ya dulurna Abah Wiranta. Heeh. Hela li. Tugasna Jadi li dah. Kuring ieu mah. Mun ditilang. Ieu kaposna citukeun dah. Oh, di Bisa bakal. apa ya teh? Henteu uing mah boga trik ujang cilala. Badek ditilang, rek api-api itu bisa ngomong dua anak. Da jangareun polisi ge pasti. Pego. Hah? Pego. Hah? Hah? Atau langsung sakalor, pan panik polisi. Maju langsung buru-buru. Saya Kemana? Oh, ira-ira mah ngulimnya itu. Pokoknya mah alamatnya coba diut. Warna sarinya. Warna sari. Warna sari RW 7. Apa enak di baiklah minta nomor nongkrong lah. Oh iya, udah aja kan. Saya sampai nyala film lah. Hah? Ayo tuh. Oh, ya stand kana. Siap. Oh, baiklah ieu nuhun pisannya, tuannya. Oh, gue biasa pakai apa tuh kan? Bapaknya. Kan ini mah geus deukeut atuh. Bawa ke salimanya. Tinggal belok kiri. Terus oh iya tata. Kita tong sama tukur bawa mah. Kayak sekolahan aja. Oh, sekolahan. Terus. Nah, di dinya teh asup. Wah, ieu gang masjid pertigaannya. Belok kiri kan kita capeknya, ayo, langsung lah, namanya apa nih mobil? Siap.